Jadi sejarah mudik teh Kang, nyata tradisi pulang kampung jelang lebaran ya. Ya. Di Indonesia khususnya. Nah, kenapa ada mudik ya karena ada perantau. Ya, betul Kang. Ada merantau gitu ya. Leres. Terus kan ari anu namina jalmi mah kan kedah usaha. Betul. Kedah ikhtiar Leres, gitu ya. Kang. Kedah milarian pakasaban nu kangge keluargana kos gitu. Yang aya oge kan nu kaluar daerah, keluar pulau bahkan aya oge kan nu kaluar negeri. Iya Kang. Ketika Kang Rory misalkan ada di perantauan, ceritakanlah seperti itu ya. Iya. Nah, anu diraoskeun painten naon tah ketika ingat kepada keluarga besar yang ada di kampung, apakah rindu kah, apakah misalkan kangen naonna kah, masakan atau napi kumaha? Tah abi mah langkung ka suasanana Kang. Kapungkur abi mah nya abi emut-emutnya terus diajak mudik teh kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Berarti kan di Jawa ge seueur ternyata tetangga-tetangga di ditu teh nu saumuran abi kapungkur kitu nya. Eta maka permainan tradisional. Aya nu bambu teh gini kan dituk terus diketuk. Oh iya, gatrik ya. Gatrik di dieu mah tadi itu ting naon silap di. Terus teh nu dikangenin teh masa-masa suasana waktu kecil pas mudik ternyata. Kami ayeuna mah misalkan enjing ya abi mudik kitu nya. Da tos ararageung saumuran abi tos gaduh putra istri kitu nya. Malima aya nu keluar ti kampung ya. Tadi teh anu namina teh Kang merantau teh. Nah kan namina merantau mah tidak selalu setiap tahun teh barengan mudik ka sadaya gitu. Da kami barengan oge nya jadi asing Kang. Jadi asing ya. Karena anu kampungurna pas alit teh hiji main gitu ya. Umuran sakieu mah pernah ngan halo apa kabar? Kabar Mas. Gitu aja gitu doang. Kita canggung ya. Canggung.